Amban lah minyak na kuaki, amban. Nya seungit nya. Nah, uyuk saeutik. Nah, sia nu gelo aing teh. Kakara ceuing aing boga semah dieu yeuh. Sok taya. Menyang. Astagfirullahaladzim. Sangaran salaki nyai teh. Anu baheula nu ayeuna. Iya lagi sabaraha kali ieu teh. Ngaranna rupa-rupa aya nu baheula, aya nu ayeuna. Ari nu baheula. Anu baheula mah geus ruksa. Ari nu ayeuna. Can anggeus. Atuh anu mana kudu dipentangna ku aing ieu teh lemana teh. Salaki abdi ngaranna Pajauh, aki nu hiji di Surabaya, nu hiji di Palered. Bu coba. Di Surabaya encep, di Palered pot, tepung di Tumaritis jadi cepot madein Tumaritis. Wah, cepot hana caraka hana ca teh tilu. Bahasa hana caraka. Pot hana caraka wetan. Data sawala. Atas sawala kitu. Kaos dirada gelo yuk. Jurek cacamat astagfirullahaladzim. Kebina-bina jeung kelanan cepot hana caraka data sawala pak 11 tilu 11 jeung tilu 14 biji 5 teu sanggup aki ari kudu 14 kali sapoe mah. Ih lain kala nanyi, lain jeung hitungan aking aja dok atuh sia dicekek ku aing geura. Bina-bina ceuing aing kieu cing aing jempelanan atuh kapan aing teh nyampe. Sok. Sadekeun minyakna. Tah, saya minyak tah. Meni teh kada lah eta minyak jigireun. Coba. Astagfirullahaladzim boa aing samet ieu umur. Aduh, ampun. Jempe nyanyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kaki jeung ngadoa teh megeg irung. Coba. Aji kabida-bida teuing teh. Jadi aing teh kau dijampean atuh. Hampura aki da abdi mah kieu da bibir abdi mah. Abdi mah lamun jempe ngomong uo. Coba siapa lamun jempe ngomong utah. Aduh, ampun cing, billahi min dalik aing boga anak kitu. Lain si Malik, cepot. Heuh. Cepot. Ngaranna teh cepot laki jatuh nyi. Heeh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadak Allahu lazim. Tunya coba itu. DPK kitu. Dek di mana khusyukna aing teh jampean lamun kitu mah apan aing teh rek ngadoa supaya salaki siang aja ame gancang anggeus dipungkas ku sadak Allahu lazim. Jadi tong panjang teh mah bacaanna cangkel. Coba a'udzubillahi min dalik ieu jelema lain agama Islam wae ieu. Ngan ukur ngadenge we meureun beja juga tu dengekeun atuh kapandek jampean aki teh nyi dengekeun. Sok direjepkeun. Eyang. Lain dipikir dibolak-balik lancek aing mah rada gelo. Aduh, ampun Gusti. Aing arep kita tadi ngajedaokeun jadi. Karena antap cenah ngocoblak doanya aki-aki. Karena antap ah. Ya udah billahi minasyaitonir rajim. Geus sabaraha kali taun deh aki-aki. Aduh, ampun. Nah, teh nu di luar teh amatir kitu. Lah, meni loba dedengean pendek ceulin ageura sok. Coba jeung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkuk aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul. Nah, tinggal doa teh sama kekejo. Nabi Muhammad garek anjing. Kabira teh teh. Atuh aing moal khusyuk we jampean teh. Balik deui meureun aing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi taunna mah liwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul cahyana Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ge ku nabi tapku wali Nyi Dewi karunya teuing Nyi Dewi teh sia minangka nyi. Nyi Dewi nyaraah teuing Nyi Dewi walatir teuing lang lari manuk lang lari enceup dina nagaran cendek pundung sia teh tulus dek nyang sia teu meunang. Asihan aing si guluntung ning Semar sang komara asih sang komara komari kurang seuri rejeng kami yahu ya Allah yahu yahu akbar Allahu akbar sima aing sima maung sima aing sima buaya maung pindah naon maung pundung datang tunuk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul sia taluk ari tangah sia nyemah kasima ku pangawasa aing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gunting aing gunting angan gobang aing gobang tangan
Ragaji aing. Gaji aing kemari aya nu maling. Di katuh beusi irang dikenca dan jimalela awak aing beusi persani ret wangkeng sajagat kabeh. Aya beusi persani beusi linggis. Mur putih tangan Allah. Mur irang sir pangeran lah nabi tangan Allah nyurup banyu nyerap jasmani kak Allah nerimanya kenya ingsun anu ngadeg di buana pancetengah. Eta kaliwat kalimat untuk aing baud karahaan. Oh bener untuk sia kudu jadi dagor ku aing. Ih kabina-bina tingkah karain nu tetap rek mere duit moal kitu teh jelema. Aki tenang kan pian soal duit mah beres. Karena nyi da ieu nya menyan anu sakit teh dihakan lain dihakan eta mah rek dihakan kumaha sia we aji kabina-bina teh duruk di kamar sekali di gua 3 kali tong gancang teh atuh menyan teh duduk di kamar menyan hungkul kasur tong diduruk kasur lamun bisa mah ku sia duruk ke kabeh juga nek geus tata mati aing beak sanaon-naon ya kira beli bari aral lain arah sudah coba cing ca ieu minyaknya minyak teh di mana rek mandi kucurutkeun kana bak ieu minyak teh kana balong tong kana balong ai kana balong mah portasek tu sia gane lauk beak lah tong aral atuh kieu ieu mah sariu ca ieu cai nya cai gujurkeun kana hulu aki cai podarane atuh aing ku sia bisa ceuing lain lancek aing aduh ampun teuing lain asa boga-boga nu gelo aduh Gusti punten ki da kumaha atuh nah jangan jelema ki dibawa ka dieu dalam mun teh nempo pakaianna ginding moal ditarima akinya icung-icung ngadengekeun radio bucu teh akinya takbirullah nyi kira balik ke nyi kumaha tuh saya jadi salah-salah saya teh kinya beres saya rokok di kumaha rokok kan rokok macam tinggalkeun di dieu jeung aki maneh mah ulah bisi ka ciri aki teh beki rokok iya atuh rokok dibawa ku aki duit ulah pakai rokok atuh ku sia bawa kayaknya duit teh can aya jadi sia teh nganyuk oke jadi kayak geus lebaran dibayarna heuh kumaha sia we lah eta mah da geura balik aing gandeng kabina-bina ceuing jang dawala bawah balik tah nyu mun ceu atuh urang uang surat bae nama ceu ayo jang atuh teh hayang sun heula sun tangan aki sun jik salah si aki ini udah karijut aki da aki mah geus sagara pareot aki mah bangga tah teh hayang balik di kana asal aki hayang ngora deui hayang ngora kahiyang mah ngora deui aki dilicin jadi awak aki kudu licin gara sok cangker deui jiga kain ari tos karijut geuning dileot licin aing ngarogok ke genggerong ku sia sakalian anjing kalau anjing kira macam sia kabina-bina ceuing ayo atuh kiah permiosan itu sono lain eta nek mere duit moal nyi engke kieu garanya kieu dengekeun tong ribut ya tong jalan dengekeun ku gegeber aki abdi teh ayeuna teh acan ngagubug eta engke kinten-kinten hiji Juli apana eta kongkorong nyi tinggalkeun nek kongkorong di dieu aki aduh Gusti mah bos mah tong ribut dengekeun heula atuh mah gegeber aki teh kos budeug dengekeun ieu teh kongkorong teh nu batur ngahaja abdi teh teh abdi menang nginjem ica narokonol menang nginjem jadi menang segala ieu mah menang nginjem da ngahaja ku daerah hari mana teh imas urang babakan loa teh ali sesuai aki apal mah jadi indung mana teh ngirung baretelin Paipi ngaranna teh jadi pek atuh geura mantong ke cucak yeuh ki cek atuh didoakeun cing salametnya nyai ya mau kecerek segalanya jeung aki mah permios atuh ki jeung